Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan wastapun abdi dunia bainilah di kelas 12 IPS genap. Wasta Abdi Redi Septia Kurnia. Wasta Abdi Agus Priyatna. Wasta Abdi Ahmad Umaini. Wasta Abdi Firman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul film Sang Kiai, sutradara Rako Trijanto, produser Samtani, Gope, penulis naskah Saronto Anggoro. Durasi 2 jam 16 menit 27 detik. Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajah. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ikranagara, Hakim Masruroh, Nyai Kapu, Christine, Dolken Harun, Adipati, Febriani Batubara Sari, Mirija, adik Kiai Haji Wahid Hasyim Agus Kuncoro. Menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Kedatangan mimiti Jepang disambut ku semangat pisan sareng kabahagiaan ti masyarakat ku sabab dianggap ngabebaskeun Indonesia tina belenggu Walanda. Tapi antukna waktos Jepang mimiti nunjukeun sifat sarakah kalayan ambisi pikeun ngadominasi kabeungharan alam Nusantara. Dugi kahiji dinten Kiai dituduh ngasut masyarakat sehingga karusuhan lumangsung di pabrik cukir anu nyababkeun anjeunna ditahan ku Jepang. Anjeunna kapaksa nandatangan perjanjian pikeun daek ngalakukeun saiker. Upacara anu dilakukeun ku prajurit Jepang ku nyembah dewa panon poe. Nanging anjeunna pisan nolak Pesan kepada Kiai. Apakah perintah hukumnya ningali Kiai nampi perlakuan membela Allah? kejem ti Jepang. Murid tiwu gula ireng Hukum membela negara ngiringan ka dan markas melawan Jepang penjajah sanaos henteu adalah kengingkeun hasil anu fardu nyata. Jepang dina kayan tekanan dugi tungtungna mutuskeun pikeun mindahkeun Kiai Haji Hasyim Asy'ari ka Mojokerto. Tanggal 14 Agustus 1845 Jepang nyatakeun eleh ku sekutu. Ayeuna Jepang janten lemah, masyarakat Indonesia beki ngahiji sareng inohong nasional teras-terasan mikiran gerak-gerik anu bakal dilakukeun ka hareupna. Tilu dinten saterasna Bung Tomo nyuarakeun kemerdekaan dipayunun masyarakat Surabaya ku sak nyebat keagungan Allah. Film ieu dipungkas ku maotna Kiai Haji Hasyim Asy'ari nalika nasehatna diperyogekeun ku inohong nasional anu sanes. Pupusna janten sedih pisan sareng duka henteu ngan saukur pikeun keluarga tapi oge pikeun sadaya murid sareng sadaya pemimpin masyarakat. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian. Sang Kiai mangrupikeun film ku barudak bangsa anu dipidangkeun ka masyarakat Indonesia. Diproduksi ku Rapi Film sareng diarahkeun ku Rako Trijanto. Film ieu mangrupikeun film anu tema kapahlawanan anu nyaritakeun ngeunaan bajoang kabebasan anu oge pangadeg Nahdlatul Ulama ti Jombang, Jawa Wetan. Nyaeta Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Film ieu kacida disarankeun pikeun sadaya masyarakat Indonesia nonton salaku panginget kana kerja keras masyarakat sarjana Islam sareng pajuang dina mayungan kemerdekaan Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun abdi Doni Ubaidillah. Wasta abdi Edi Septi Kurnia. Wasta abdi Agus Priyatna. Wasta abdi Ahmad Humaini. Wasta abdi Firman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Tadi ngomong ke sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun abdi Doni Ubaidillah di kelompok 2 di kelas IPS. IPS kita 12 tahun, oh.